bener gitu di kampung orang geus aya deui anu reuneuh ti heula. Bener Neng, malah mah lain hiji tapi loba. Wah hari kitu mah bisa asup berita atuh Ca, gawat. Ah biasa we Neng. Nah habet nyebut biasa. Ieu teh geus katempo rusakna moral generasi muda ayeuna Ca. Ah teu oge Neng, di kampung sabeula oge loba nu kitu. Eta kumahanya perasaan kolotna. Ah atuheun we Neng, malahan mah bahagia. Aneh. Nah malah bahagia. Boga anak awewe reuneuh ti heula. Neng, di mana-mana oge awewe mah reuneuh ti heula, kakara ngalairkeun. Mak nya ngalairkeun heula terus reuneuh aya wae Neng mah ah. Geus tolong tidak enak. Enggak sih, Mak. Tuh giliran Mak. Niat ingsun ngumbah pusaka mugi sing rapet jeung sepet sengit malati teu bau tarasi. Atau Kenal dijingkeun di dinya? karena dengingkeun mah jampean. Jampe naon teh Mak? Jampe persiapan malam Jumat toh? Neng, Kah? jalan-jalan yuk. Tetiasa bade angkat sarang rencangan. Padahal mah Aa geus mawa mobil. Tejantan ketang dari rencangan oge teh damang. Keren ya atas nyenak mobil. Nya atuh, Aa gitu loh. Parkir di mana mobilna? Di dia. Aduh. Mak, Naon, Bah? Bapak mah tukang tari rapianya. Nah, apa, Bah? Soalnya disebutkeun cinta urang duaan. Bisa wae Abah. Abah, bapak Abah tukang galonnya. Nah, sama apa? Pesen hiji atuh, Bah. Anterkeun ka dieu kabeneran ieu galon geus kosong. Nah, Neng, meni baeud wae ka Aa teh. Da mah, mani teu inget ka ulang tahun Neng. Nya inget atuh, Neng. Nah, atuh inget mah teu ngucapkeun selamat. Karena sungguh aku benci melihatmu menua jika tak bersamaku. Kabeneran aya ceneng ka dieu. Naon kitu Ca, pasti rek curhatnya. Nya ceneng, Eca teh keur nyeri hate. Ini hate kunaon atuh Ca? Eca kamari nyatakeun cinta ka Kang Dayat. Pek teh ditolak. Karunya teuing Ca, ari kitu mah eleh ku reungit. Eleh ku reungit kumaha kitu ceneng? Reungit oge ditepuk ku dua tangan. Mah nyari Eca bertepuk sebelah tangan. Aya naon, Tong? Iya bah, bantu nonton ngerjakan tugas. Tugas naon gitu, Tong? Nya tugas di sekolah tuh bah. Nya maksud teh tugas pelajaran naon? Tugas pelajaran bahasa Sunda bah. Cik, kumaha tugasna? Pilihlah kalimat yang benar. A. Raden Arjuna kumaha damang. B. Kumaha damang Raden Arjuna. Wah, gampang atuh, Tong. Jika nama jawaban anu B. Kumaha damang Raden Arjuna? Kaulah
cager Hanoman. Kumaha sawalerna Hanoman cager. Ayah, sesuhan ayah geus diijikeun di dieu can. Nya kabeh geus ditambrukeun di dinya Bunda. Ayah, geus lah tong loba alasan. Ayah salingkuhnya. Salingkuh jeung saha ari Bunda? Iya buktina geuning, calana jerona saku calana ayah. Teuing. Boa eta mah nu jahil. Pagawe proyek babaturan ayah. Moal mungkin atuh ayah. Bunda geus naro curiga di teangan si awewena. Bunda nyaho awewena si eta. Jero ece kan? Lain neng sumpah lain anu ece. Ieu calana jero ayana saku calana ayah Amir. Lain neng sumpah lain anu ece. Da ece mah tara make celana jero. Sok we tanyakeun ka ayah Amir. Da ayah Amir oge apaleun. Hayu bah urang ka kebon geus beurang. Kayak atuh mak, sekedeng deui. Ih nahan nih asa kedul abah ih. Mak, abah teh kaduhung. Kaduhung kunaon abah? Heueuh baheula, teu ngadenge omongan kolot. Coba mun abah ngadenge omongan kolot, meureun hirup abah teh moal kieu. Nya ari kolot abah ngomong naon gitu? Nyata teuing mak, kapan harita teh abah teh ngadenge. Kebeneran Ecep Roni ulin ka imah abah. Ku abah teh rek diajak bisnis kana satwa. Tebarari saya abah busnas bisnis teh. Lieur Tong kitu. Apa naya istilah? Bisa karena terbiasa. Cing atuh barek bisnis kana satwa naon? Heueuh ieu mah pangnengankeun atawa saha wae anu boga toke anu disadana subuh. Loba atuh bah di imah ge toke mah. Nya eta, abah mah geus neangan ka seluruh penjuru dunia ge anger disadana teh toke. Anu disadana subuh. Ayah, sesuhan ayah geus diijikeun can. Nya kabeh geus ditambrukeun di dinya. Ngomong gitu jangan. Kan emang nangan ceritanya. Ya, tuh. Ieu calana jero ece kan? Lain neng sumpah lain anu ece. Iya aya di calana. Cara kurangit kumaha cenah? Ini tuh aya ditepuk ku dua tangan. Nah, hari eca ku Bertepuk kepik tumpik jret Yogi Pro lah sok. Action.